Sorry ass DJ. Boga langsung dari boga motor mah ngomong ke bapak nah doang terus dibeli-belikan ayo nama pamajikan mah bisa ayo batur menges dadar ka mana bae ayo mending mah bae ngajedog tinggal poe nggal putih dieur aing aduh aing kumaha yang beli motor ya dak motor bagus kene kieu aing karena sawe kieu boga motor anyar ya. Coba aing ngotek sidah malah ya, Bro. Saya nelpon dak si Nopal nama sih nya nelpon aing bae teu aing yo. Halo, Dam. Gimana? Kadenya aingnya? Oh, biasa ulin orang. Atuh geus aing mah dia mah boga aing mah. Dia beli motor. Aing keur minta ka bapak ieu can dibelikeun dia mah ya. Dia yang kuari aing di lagi pusing. Kalau dia ka di bae. Sabar aing. Yo. Sinopal mas beli motor. Hari aing. Kismin amat hirup dah aing mah. Aing lieur kuari. Dia beli motor anyar ya. Wah, atuh dia mah. Boy, bagus amat nih motor dia. Atuh dia mah keluaran terbaru dia mah. Bapak aing melikeun aing. Beli kira dia ya. Asal dicapakan. Anjir, bolong dia anjing ya. Bagus kan aya anyar kan tadi kan plat nomor geus datang dulu aing malah. Geus Bapak minta beda aing. ke bapak dia. Tah beli motor dia mikir ripuh dia mah. Dia mah. Ngomong kain macam nahang kawin deui tuh. Aneh kapan anjing. Ngantuk abis tadi dia mau bikang tadi dia lah. Saya be orang lempang ka mana ulin ya. Ayo. Bisa. Empuk di motor anyar ya. Atuh dia semua mah. Beh. Sorry ass DJ. Baru sing waredak rokok ge ya geus menang mentai bari jeung gudang garam merah pemajikan nya kudu kawin ya anak geus ngamuk bae hayang motor kemarin geus dibelikeun ya HP ieu hayang motor aduh ya aku aing kudu ngagadekeun umpak mah ngerebuluan bala kieu ngalir emang ku anak ya di dieu garati ambu budak segala ngamuk ka bapak bae segala bapak bapak gitu usaha pakulian di lembur mah nu ngajak ngolpin ngajak aing ka batur Pak, dulu tak berarti beli motor anyar. Aing ngira dibelikeun aja. kan kamar geus dibelikeun HP Atuh sama HP hana ge motor meureun, Pak. atuh batu mah bapana usaha Kebon loba gitu. sama bagi loba batur Kamari mau ngomong kawin di cenah Bapak. Beli motor mah teu bisa jeung abi. ngora kene meskipun kolot ya tapi ngora kene dia Abi mah. hayang hayang jalan-jalan ka mama. Atur rokok gitu. Bikin apa? Ya atuh sabar atuh mah anjing mah teu boga Kebel aneh. ulang ngerunsingkeun ngerunsingkeun geus ngambel-ngambel ada kueng daekeun Balik iya dong mamanas eta bae si eta Atuh menang melikeun bapak kami itu, Pak. Pon Atuh habis lagi orang Bapak, gua ya Pak iya, motor mah. Pak. Handi dong. Enggak. Tinggal kono terus. Iya di dia aja ya. Wari.
kudu kumaha ya kuarinya. Aduh ya anaknya. Cobain kudu nelpon si Dadang lah ya. Sugan ayah barang. Dah, dibere HP nu kieu deui. HP naon nu kieu lah. Itu bisa nih diculak colek gila HP na. Aduh, ya zaman kuari heuh. Jabalam abah ya nu kieu. HP titit cen HP. Mana ide nomor? Oh gitu. Ngepok geus rehe ieu kuari ya. Mun bisa sampai dijual ya motor ya. Jok kurinyuh di depan saya. Lampu geus tenda kiprok naik tenan bae motor ya. Laku bejeng marung ya padahal nama lumayan ya motor ya. Mentah main meuli ya kuari ya. Aduh. Musingkeun ya. Tapi lumayan lah poe mos 1000 main doang nih motor ya. Doang apa nih? Oh, ya bos kami. Halo. Halo? Di mana ya Kak Dadang? Oh, di mana? Kumaha barang ayahnya? Apa beneran nanti jual koeng ya? Oh, nges ka dia banyak, ditungguan koeng di mah ya. Oke, siap ditunggu. Oke, yuk. Motor jangan kali ubah sugan dibelikan motor mah hade. Dia cenah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kabaran ya? Kumaha cager? Alhamdulillah awak mah cager. Aduh, lain keren ya. Biasa bae terus ngadekeun motor lah itu. Kamu apa majikan? Majikan. Aya di Buri. Sampai majikan orang mahal doke maka ditu. Sumur jauh. Oh nya, Heeh. seru bae di ditu ge. Minum lah. Hayo. Yo, kumaha masalahna eta? Ngang motor kitu. Cerita laki yuk. Pugu urang keur nyapuannya, urang ge parusing, keur diuk be jambe. Datang tah jeung babaturan nama motor. Motor naon bete zaman kuari teh nyaho. Meong. Ting neong, ting paria. Pokona nama eta. Tunggu seborong nu urang teh teh tuh. Coba haye teh ngolah urang bro yuk. Ah, siap. Betul ya motor lah. Iya. Di sini kita tengok-tengoknya lah. Teu ieu mah pirah ku aing mah jeung anak muda motor kieu pergi ngapoki Bandungna. Atuh wajar bae motor 5.000 ieu. Urang mah asal bae. Ku zaman kuari mah gengsi pan motor kara dieu mah. Memang jeung saha kitu dia mah. Atuh jeung anak pan. Oh, atuh geus teuing atuh. Anak kieu tuh mana Depan mah. babaturanna. Ke ngamuk di lakakula. Tunggu geus bae, teuing 5.000 gratis nawar yang ngop tah. Atuh pan zaman kuari mah jeung mawa bikang teh ageun. Rada kumaha kitu lah. Pokona mah jajah bae burung. Aja Bawa enak, bel anterkeun bae lah burung gampang duit mah. Nya. Ieu nya. Teuing. Yang Coba sugan daekeun nya. Kayak bawa bel nya. Oh burung. Rupan mah cenah jajal. Main ngamuk kieu. Ripuh kula mah ieu motor. Wih, Kayak nges. Biasa hotel oke ya. nya. Wah. Gua amat ieu. Ya bae anak sorangan bae ka dieu bae burung. Tadi bae burungnya Oh. dekat ho. Tah angkat lah turunkeun tah. Bae anak sorangan tah ka dieu bae. Gak bae lah sorang eta. Burungnya Ke barang jangan ka dieu nya. Oh. Orang hadekeun lain ya. Dong na teh hirup na mah ya. Lantai nak kenal di dong. Ayo sana melit kini ka dieu deui. Ih, punai. Jok kurinyuh lumayan nih pung jeung ngapok. Cawe ya, modal ya sekieu-kieu na ieu urang. Tapi kalau batur kedua mau 1.000 lumayan. Jeung meuli ieu urang. Oli, ngolian naon yang dijual. Kebal amat ya si Omi. Mana ieu motor? Mobil lah kayak Masuk gandekeun nya, anak. Ya. Lalieur urang ge ieu. Sebagai coba. Tengok di rupan, soalnya bensin abiak dong nama eta. 2000 meureun ieu mah. Kalau urang terus ngapok ieu tadi cau. Oke urang Yang mang kacung. bawa ieu molen dah. Ngadanya. Motor. Aneh mana nu dibeli ieu mah. Motor teh endah kieu. Ih, ripuh. Nya kan udah ada orang warung.
berat ada. Heuh tah hayang masa Allah beng mah. Aripukeun. Sinopa jeung kabogohna. Lupa aing mah ditunda beh. Selamat dako. Saya coba motor. Keren, Pak. Di hati mana bae. Iya ya keur ngeuretan eusi-eusi. Eta motor saya anu buruk itu. Balik. Eta motor saya eta. Dia kula ka dieu tah ngobrol. Anu. Sinopa motor jeung kabogohna, aya ditinggalkeun lah. Motor nyeri hate, Pak. Terus Atuh aing ka boga motor dong batur kan tadi Bapak Tino si Dadang ya. Iyalah mau nama. Eta motorna lah nya belian 500.000 kumaha Ih cacak. motor ra. Heeh. Kesal hipa motor ra. Heuh ge gereja jajal heula be. Iya paling jeung ulin nu kieu jeung ngepok kae jeung. Asal bisa lempang ieu. Zaman kuari mah mati enak motor ku sieu. Dicacak dia ku aing. Menang aing capek. Karena hirup ininya. Ulin mana aja. Batur eueuh. Pusing baru dak. Karsel deh. Si tutut. Tadi di tumpahan ku aing. Pak. Atuh ada sana boga motor hiji kalau digubrageun. Pusing makanan ge. Anak ngaluadkeun ka kolot. Bawa si Dam ka ditu. Mah. Oh, kok diomongan. Diomongan ya.